Kanjeng Sumping di Warta Kiwari bareng Abdi Pilih Radityan, sareng Abdi Pina Praseska Dewi urang baris nyangkring rupa-rupa warta enggal karame di masyarakat. Sadayana bakal urang kupas tuntas gaya nu santai jeung asik. Hayu atuh urang mimitian ku warta kahiji poe ieu. Kawajikan konvensi kadang dibuladi, dilarang wisuda jeung staditur. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ngaluarkeun kewajiban anyar anu menyebabkeun reaksi rupa-rupa di masyarakat. Utamana kolot murid jeung pikeun sakola. Kewajiban eta larangan ngalaksanakeun acara wisuda jeung staditur. Pikeun TK, SD, SMP atau MTS jeung bahkan SMK atau teori itu adalah tergantung kemampuan orang tua dan persetujuan orang tua. Kan orang jangan ngelihat ke atas. Saya ini hidup bergaul dengan masyarakat dalam setiap hari. Tapi orang tua itu tidak akan kuat manakala sekolahnya menyelenggarakan. Anaknya nangis, anaknya ngambek, anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan sehingga orang tuanya terbebani. Akibat orang tuanya terbebani, pinjem bank emok. Udah deh. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi nyatakeun yen acara wisuda jeung staditur dianggap terpenting jeung leuwih sering nyebabkeun beban biaya pikeun kolot. Sanajan kitu, sababaraha pihak kaasup guru jeung organisasi kolot murid nyaluyupkeun rasa teu sapuk. Lantaran ngarasa wisuda jeung staditur mangrupakeun bagian tina pangalaman jeung motivasi pikeun murid. Mau lanjut kuliah. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya. Terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Proyek dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Kawijakan ieu tim mimitian berlaku di tahun ajaran anyar 2025-2020 genep serta bakal diawasi ku Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Teka rasa waktuna kudu pamit heula ti anjeun sadayana. Hatur nuhun parantos nyaksikeun Kiwari mugi aya manfaatna. Sim kuring Firly Radityan sareng Abdi Pina Praseska Dewi pamit melangsung heula. Sampai pateu tempang deui di Warta Kiwari.